Sip. Naon maksudnya tapi gituan. Maksudnya pangmayarkeun kopi, Wak. Oh, emang ngaropi teh. Ngopi. Kayaknya. Nambah. Usah tadi kedap. Berapa siapa? Abdi bade bacot tadi. Usah tadi hujan teh. Hujan. Juga ada garing di samping wae. Di lembur poek. Pantesan lampunya di dia. Anjing dasar. Anjir ketempuan. Silau. Gua kojong. Mana bukan tarucingan deh. Coba tas emput lawan. Bodas. Kenapa? Teu lucu awas poin sih. Aya. Tuh. Aing sering wae goblok. Gara-gara lampu. Boga tuh kucingan. Aya. Lampu naon nu bisa dibawa? Ngapa bau Ustad? Kejauhan anjing. Lampu taman. Ya, boga tuh ya kucingan. Naon? Kucing naon sok dibawa. Kucing naon atuh? Kucing baju. Kancing. Aduh, ampun Gusti. Ieu mah wantus. Mawa. Intus lagi ieu. Dia tas bukan sembarang tas. Tapi tas di dalamnya tas. Coba lihat. Miras aing. Pengen tahu nih tas. Dari sini. Tas rahasia. Coba tunjukkan. Balik lagi. Gandungannya 2. Nah, nyopet. Tulisannya Embroy Cablon. Tuh. Tas bukan sembarang tas. Di dalam masih ada tas. Rahasia. Dibukanya. Tanpa duitnya. Ya. Tidak kayak duitan. Sebentar. Teneng. Simat. Ini rahasianya, Uhe. Kenapa bisa gemuk? Karena bawa ini. Naon tadi? Oh, dalamnya mah jangan dilihatin lah, nggak boleh. Duitan. Oh, duitan. Bisa tarucingan deui. Duitan deh. Anu kira-kira hese nu alam dunia mah mau kajawab lah paling. Ya, kira-kira nu halus. Coba Ustad, boga Ustad. Tan. Usah tuh. Ya, mana apal pupuhan? Kamu ngerasa orang Sunda mah kudu nyaho pupuh. Maunya bisa. Naon pupuh aya naon Oh. wae? Pupuh teh aya 2. Pupuh Korea. Tuh. Kujang. Naon atuh? Anu eta teh contohna Bak. budak leutik bisa ngapung ya. Kita pupuh kinanti. Nanti budak leutik bisa ngapung, udah Superman. Leutik ede. Iya. Budak leutik ngapa pejit naon? Babakungan tengah peting. Nah, babakungan. Amun di mah babagongan. Pagongnya. Bapak Bagong. Ingat zaman sekolahnya. Tina ada ajaran teh kan bisa ada. Masih. Wah, udah belegug. Lain belegug mah. Naon atuh? Sebenarnya mah saya akiuna di atas rata-rata. Akiu. Rata naon? Rata-rata portal. Portalnya paling jangkung gitu. Sameter ge moal. Balik lewat dong ke asrama Nah, Kumis ngait. satu pusap tuh. Uhe di pusap ya. Asama. Sama Aya homa. awah. Baheula keur zaman sekolah. Lamun lewat Cingat teh. Orang pernah sekolah. Pernah sekolah iya Terus zaman sekolahna kuris. nepi Di ke kuris. gerbang doang mana emang. Dikuris ku pegawai Kesmas. Kuris, tadi kuris teh naon? Budak ayeuna mau nyaho di kuris teh naon? Kuris teh tah make suntik silet kerokea. Kita mah naon nya? Ente jauh teh teu kapikiran ya. Berarti akiuna di bawah rata-rata. Rata naon dari teh? Rata-rata portal. Aki jongkok. Aduh, ampun Gusti. Ngawa dulu mending ngaler ngidul. Ini ngopi sanu mayar ngomong-ngomongin.
Tenang. Ya. Kopi mah ya Mang Emput. Soalnya Mang Emput udah pinjam duit emok. Kejauhan era euy. Apal tuh duit emok, Pak Ustad? Hukumna kumaha sih emok minjem duit emok teh? Menang emok mah. Kunaon teu meunangna? Menang. Menang. Terus minjem ke Bang Emok. Anu teu meunang naon teu mayar gitu. Mau kemayar semua. oh, Kalau nginjem bari najung katajung kan teu meunang nginjem bari Emok yang teu naon. eta ya kieu Pak Ustad Minjem mah maksudnya. baju jumpalitan lain emok deui. Lamun emok kan cek batur mah haramnya karena uang yang dilipat. Atuh dah emang duit dilipat peraku haram. Ban di kantong langsung ke dompet dilipat. Masuk ke kantong dilipatnya. Gimana salahnya sih? Cerdas. Emang akhirnya rata-rata. Abiu rata-rata gitu Pak Ustad. Pak Ustad udah molor juga kan. Urung cuman wae. Siapa kudu di lampu. Rata-rata portal. Tak gitu Mang Put kan bayar menang Bang Emok. Bang Eson. Jadi lamun di sindenan mah halus. Aa emput anu buru teh. Anu buru. Ledu buru. Daripada itu bener kangkung. Gitu. Ayo taruh cingan deui, teh. Boga teh rucingan. Saya ucing naon sok dibawanya. Naon teh? Pasti ucing baju dua ya. Cenah ucing baju naon sih? Kancing. Pakai kangkung. Rame teu rame saya mau teu nyari. Kucing. Lucu gua. Enggak lucu. Tadi nama malam minggu teh arek study tour. Mang, kucing. Ah, siapa mah? Saya mah hitut. Cicing. Udah cuning saya goblok. Pan di atas rata-rata. Iya, rata-rata portal. Jongkok. Ayeuna teh jongkok teh ayeuna nang kurap. Kayak tukang tambal ban. Nang kuban. Tambal ban. Diharap aja kumis. Tadi menang bara duit di emok, Mang. Mejel. Lumayan lah. Hanya segera bayar kopi mah. Ya, lain guna naon, ari urang mah nya babaturan deuh. Ngebejaan Geus gitu. lebo urang mah ngabejaan, ari kira-kira susah tong sok pinjam-pinjam nu kasara itu lah. Ka urang we sakalian panginjemkeun. Bener omongan anak. Bener. Nepi. Tenepi. Diulang ge, diulang. Ambe paham ya bocah. Sok pejam-pejam. Ya. Udah jelas. Urang makan babaturan, geus deukeut lebo. Ngebejaan gitu. Kira-kira susah, tong sok minjem-minjem kos gitulah. Ulah pinjam Lamun Bang bisa Emo. mah sakalian. Panginjemkeun. Heeh. Gitu. Obrolan sahabat miskin. Ampun pisan Gusti. Meni ieu teh meni favorit Bang Emok. Favorit. Bang Emok, kumaha Emok? Lamun urang Emok ngaganjal wae beres. Jangan ke bintang alam kemana? Bintang alam wae. Tong bintang alam. Kayak grogi awewena ge. Guprak. Bisa. Malik. Pirak. Biasa aja digoda. Enggak. Apaan? Tuh, Nanti. Ya siapa apaan-apaan. tah. Ih goblok sih itu. Ayo apaan? Ningahulang mikiran naon. Apaan? Ampun Gusti ya. Kayaknya mah pencerahan Pak Mamput, sok pencerahan sok atuh Mamput yo. Aya pesen Pak ke penggemar, aya naon. Aya Sok pesen. pesen naon yang mumpung Soalnya organ kita tadi ke mesen wae. lain. Pesen kopi Maksudnya gitu nya. kan kena hari geus pesen mah. Masuk kena teh bisi ngumur pondok teh kalau. Terus tunjuk sih. Apa pesen terakhir. Ya, pesan-pesan terakhir ya. Itu ngopi lah. Silian wae itu tenang deh. Wedang. Diinum kabeh kucek. Wedang ieu wedang. Sool. Wedang cap daki.
jangan demo ah. Udah aja lah ya, udah dulu lah. Jadi ngalian ngedul terpararugu. Oke pemirsa. Cok. Jangan lupa subscribe tuh, jangan lupa. Jadi udah dulu ya. lagi, Barang udah. lagi pada sibuk, kontennya nggak ada yang naik. Nggak jelas. Lagi sedang pada sibuk semua. Aduh. Jadi tutup aja dulu sementara. Soalnya kakak WC. Terus. Bodoh. Dadah. Kerek modal ya. Pembanding